yang bersihnya aing nah aja sinyai perlu pelmat padahal sarwanya ragalan aja gana teh duit 200.000 benang dah lumayan kan kerem di sebelah kalau sinyai salah mau hodam ya atau eta mah penyakit sinyai yang bapak hidang lalaki ting liur mending nelpon ayang di mananya anjir telepon si Cangtip tadi angkat tadi angkat kene awas panggil pokoknya jangan dipencet Kiri kanan kulihat saja. Banyak pohon cemara. Elek meong. Gocap euy. Ieu teh dibagi engko. Mulai perhitungan euy. Kopi 5.000. Oh, rokok. Ulah pohon rokok ieu. Rokok teh 30.000, 30 lain 3.000 maneh. 30 10 peda banyak peda gorengan aing 5 nyesal 5.000 jeung apel anjir bahaya euy beli kan di 5.000 kopi naon anu dibagi oh rokok wes setengah lah rokok setengah jadi 15.000 nya 20 10 di gorengan nah 20 jeung apel asik apel mang deh lumayan astagfirullahaladzim oh bos maha bos nah ya yakin ngopi ya oh uhun bos enak ngopi wayak ieu ada kan duit tak ulah bos ngan sakitu-kituna kumaha uing gue ampun bos ampun bos ampun tong sok macem-macem jeung aing ampun hayang we ampun sahaya ya yang kunaon sahaya yang tadi kumahakeun itu duitnya di bawah tuh benangkeun mana duitnya mana ngasa kieu mana deui aya itu tah ya teh mana sakitu-kituna aya duit teh pira ku yang duitna boga ngasa kieu mana deui mana duitna mana ieu naon ieu sanes teh buka aya kene buka menu abi teh aya kene buka sokot mana aya itu teu aya yayang yeun cis yayang wah yang hebat ayo teh yuk aduh ada kieunya neng siga wajah neng meskipun sok nyaragal sakapeung gitu wae ge kalem ya tuh kamu mau nyaragal ieu paling ge pencet ginjalna neng nging atuh neng mun aa jadi simut neng bade jadi naon mana jadi simet yang jadi manuk jadi engke aku neng diterei waduh ulah gitu atuh neng nah buah mana pira ku neng kudu bobogoh hancang simut yang bangbung we atuh sekalian atuh aa jadi bangbung mah hideung keur mah geus leuheung rada bodas ieu cenah lah hideung ge neng bogoh ieu bisa bae kalau sok sera-seri digaluk belodog